Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika badan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanqalu bihil uqadu tanfariju bil kurabu wa tuqdu bihil qawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, para kesepuhan, pemuda-pamudi anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun ayo urang bebarengan manjatkeun puji syukur ka Gusti Allah Nu Maha Ghafur anu tos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang, terutama nikmat anu paling berharga, nikmat anu paling ageng, nyatana nikmat iman sanareng Islam
dibarengan ku nikmat sehat wal afiat sehingga alhamdulillah dina wangi ayeuna urang masih dipasihan panjang umur, dipasihan kesehatan, dipasihan kekuatan sehingga orang tiasa kukumpulan bersilaturahmi di majelis ta'lim ieu yumponan kewajiban orang masing-masing nyatana tolab ilmu. Salawat beserta salamna pamugi Allah ngalimpahkeun ka junjungan orang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para keluargana, para sahabatna, teu kakantun ka urang salaku umat anu pang mudah-mudahan urang sangat ngaharepkeun ti Kanjeng Nabi urang, mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatil uzma dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tamma sya'banu salasina yawman aw ra'al hilala 'adlun wa sabbata 'indal qadi wajaba as-sawmu 'ala umumin nas. Wa idza tamalan tatkala sampurna Sya'ban apa bulan Sya'ban salasina yauman ing 30 dina aura'a atawa weruh ya siwong al hilala ing tanggal lain gitu. Aura al hilala adlun atawa weruh al hilala ing tanggal adlun sapa wong kang adil, wasabbata indal qadi lan tetep ya hilal ing dal qadi ing dalam sandinga ki qadi wajib saumu maka wajib asaumu apa puasa ala umumin nasi ing atase umume manusia atawa ing atase umume masyarakat. Pailam yasbut maka lamun orana tetep ya hilal ing dahu ing dalam sandinga ki qadi wajaba maka wajib puasa ala ra'i ngatasé wong kang ningali wa alaman saddaqahu faqat lan ngatasé wong saddaqahu kang bener akan ya si wong hu ing siroi faqat belaka. Wis karti can ya kula ge teu karti anu ngomongna ieu karti mual lamun urang ngaji gitu tah tas gitu langsung balik bae karti mual ngaji naon meureun cenanya teu kaharti ngaji. Darosan orang pengaosan orang anu katunda nyaritakeun dina masalah syarat wajibna puasa nyaeta la yajibu saumu ramadhana illa 'alal muslimi. Keur Jumatna wala urang nyaritakeun teu wajib puasa bulan Ramadan kecuali wajib nyatana bagi jelema Islam. Geus dicaritakeun ku urang kamari. Jadi lamun urang ngarasa naon ieu cicingna dina agama Islam berarti eta urang kewajiban puasa. Teu meunang urang ninggalkeun puasa, komo ninggalkeun puasana dihaja-haja kitu nya. Doraka orang ninggalkeun kewajiban
puasa. Geus nu kamari urang nyaritakeun syarat wajib puasa teh hiji Islam, kadua balik, katilu akal, jeung saterusna non ya anunan al-qadiri ala saumi, anu mampu anu kuat atas ngalaksanakeun ngagawean puasa, jeung saterusna nyaeta at-tahiri minal haidi wan nifasi, nyaeta orang kudu suci tina haid jeung naon cenah, suci tina haid jeung nifas. Awewe keur haid teu wajib puasa, awewe keur nifas teu wajib puasa. Tapi ketika eta awewe umpamana geus naon yang geus suci geus bersih deui, didinya karak wajib puasa. Saterusna nyaeta kumaha wa iza tamma sya'banu salasina yauman, urang ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan teh wa iza tamma sya'banu salasina yauman, tatkala sampurna apabila eta bulan Sa'ban sampurnana ieu berarti geus tanggal sabaraha, salasina yauman 30 poe. Bulan Sa'ban ieu geus tanggal 30, tah didinya orang berarti timbul kewajiban bulan puasa. Tinggal ke orang sababaraha naon deui ya, sababaraha minggu deui, bahkan urang naon di dieu teh urang naon ya sabaraha poe deui urang bakal ngalaksanakeun nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kana malam naon? Malam minggu kiamat. Berarti lamun minggu tanggalna poe naon tanggal hijina. Hitung heula. Minggu Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Malam minggu nisfu Sya'ban. Gitunya. Nanggalkeun poe Sabtu berarti malam Sabtu isukan nisfu. Tadi dinya kumaha cenah keistimewaan atau kelebihan daripada nisfu Sya'ban. Nisfu eta saparo Sya'ban eta dina bulan Sya'ban. Hari urang mau jelema lembur lain bulan Sya'ban, urang mau bulan roah urang mah bulan roah sesek urang lembur mah, padahal mah bulan Sya'ban. Di mana keistimewaan bulan Sya'ban teh nyaeta dina hiji riwayat jeung Nabi teh kadatangan malaikat Jibril dina petingan ke-15 dina bulan Sya'ban. Kanjeng Nabi urang kadatangan ku malaikat Jibril
ketika eta malaikat Jibril datang ke Kanjeng Nabi urang dina petingan nyatana tanggal 15 kumaha cek malaikat Jibril kieu ya Muhammad hazihi lailah tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah ya Muhammad iya penting teh nyatana cek malaikat Jibril tuftahu fiha abwabus samai dibukakeun naon lawang langit anu sabaraya anu 7 lapis langit dibukakeun ku Gusti Allah wa abwabur rahmah jeung dina naon jeung dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah dina petingan tanggal sabaraha tanggal 15 pintu langit dibukakeun ku Gusti Allah ngajemblong malongpong eta langit kajele teu kurang beusi aya nukur naon di luhur katempo urang mapan mata naon mata kotokeun kabeh urang memalnya homal katempo sanajan eta tanggal 15 ge urang memal katempo urang mata pedak kabeh jeung mata kotokeun kabeh urang mah hanya bisana nempo ka rupa naon doang rupa duit doang ya anu beureum jeung anu naon anu biru jelas tapi ketika eta lawang langit ku Gusti Allah dibukakeun urang mah teu biasa we moal katempona naon tapi ku jelema anu naon ieu jelema anu mukasyafah nang geus jadi anu geus dikeut jeung Gusti Allah mah atuh ngajemblong lawang langit jeung dibukakeun nyatana lawang rahmat maka cek Kanjeng cek saha cek malaikat Jibril teh ngucap kieu ke Kanjeng Nabi fakum wa sholli warfa ra'saka wa yadaika ila samai Muhammad kum anjeun teh kudu naon ieu gegeraan hudang wasoli jeung salat urang ari petingan aya petingan tanggal 15 dina nisfu Saban osok hudang teh hudang tilok hudang sih hudang nama hudang ya cuman orang masa kedung mah hudangna asup doang ke kamar mandi keluar deh atau geus sesimbut deui hudang orang ieu ari Kanjeng Nabi mah cek malaikat Jibril hudang anjeun ya Muhammad terus anggeusna hudang atuh salat cenah urang ge atuh kudu kitu salat sunah kitu nya atuh lamun tahajud biasa tahajud tas tahajud atuh urang salat naon deui salat sunah nu sejena terus kumaha sanggeusna salat cek malaikat Jibril warfa ra'saka maka anjeun angkatlah sirah anjeun maksudna rada diangkat orang nan ya ngangkat ke mana sirah orang maksudna nempo ka luhur ya nempo tarola mun urang di imah urang menempo kenteng ya
lamun wakang tengna kajel keneh mah atau lamun megas di internet mah orang berarti nempok internet ya intina mah orang nani ya seolah-olah nempok kaluhur langit sanggeusna cek malaikat Jibril ayo anjeun ngangkat sirah anjeun sanggeusna angkat dua leungeun anjeun ka langit berarti titah naon tah titah naon sanggeusna salat cek malaikat Jibril kanjeng Nabi urang angkat sirah anjeun jeung angkat dua tangan anjeun berarti titah nanggah bari leungeun kieu naon ya tujuan anak kieu titah menta ka Gusti Allah titah ngadoa ka Gusti Allah gitunya ayo kesempatan anjeun dina naon ya dina nisfu Sa'ban eta sebab naon dina peutingan nisfu Sa'ban eta waktuna na ganti catetan waktuna ganti buku anyar lain budak sakola bae nu ganti buku urang ge satahun sakali ganti buku anyar yeuh ti bulan Sa'ban datang ke bulan Sa'ban deui kira-kira urang nilai rapot urang ieu nu satauneun loba merahan teu nilaina loba nu beureuman teu ieu nilai ya sedengkeun urang mah ya sakola teu beak-beak saminggu teh sakola teu eureun-eureun padahal mah ya ibu-ibu mah aya nu sakola poe Kemis aya nu sakola poe Rebo aya nu sakola poe Senen teu eureun-eureun sakola pan sakola bae eta unggal mingguna pinuh sakola tapi nilaina beureum tapi nilaina bareureum tah eta lah urang perlu tah peutinganan ya peutingan nisfu Sa'ban urang hararudang salat angkat dua leungeun urang ka luhur langit bari ditatap nan ya bari natap mata urang ka luhur langit bari nanggah gitunya eta didinya naon maka cek malaikat Jibril teh bakal dibukakeun 300 lawang rahmat untung tetah anu hudang ti peuting eta 300 rahmat ti Gusti Allah bakal dibikeun ka jalma anu menta dina peutingan nisfu Sa'ban ayo ku urang gegeuraan paheula-heula penta kira-kira rahmat Allah beak moal ayo urang kabehan intina urang nu pertama menta naon menta duit ulah ka duit heula mah duit mah ulah heula urang menta nyaeta dihampura sakabeh menta dihampura sakabeh dosa menta Gusti sanggeus sampel dihampura dosa mudah-mudahan kula ditetepkeun iman Islam itunya menta kula ya Allah keluarga kula panjangkeun umurna kabehan anu barokah itu mentana menta usaha kula dilancarkeun supaya hasil usaha kula ieu daek diajak ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pan urang mah urang ye di lembur ngaran-ngaran di lembur masuk kebiasaan teh urang macanan cenah
sok yasinan tilok urang di lembur mangaran di lembur sok kebiasaan urang yasinan maca yasin seberapa kali 3 kali balikan orang bari sodako salamatan maca Yasin pertama orang diniatan di hati orang minta ka Gusti Allah nyatana minta ditetapkan iman Islam benar gitu sanggeusna ditetapkan iman Islam kaduana minta dihampura sakabeh dosa orang yang katiluna orang minta dipasihan rizki anu seueur tapi anu barokah supaya daek diajak dipakai ibadah nangenaheun loba duit daek ibadah teu boga duit ge daek ibadah da urang kitu ngadoana ngukur bae ngukur naon ngukur keimanan orang benar keimanan orang lamun orang kulamalah ndek ieu bae cenah aya ndek maca yasin bae maca yasin ta salat maghrib kula menjek yasinan jeung keluarga atawa berjamaah orang ayo berjamaah di musola atau di majelis salim orang salamatan tujuanana orang non ya ngaharepan nisfu Sa'ban anu mudah-mudahan tujuanana nisfu Sa'ban ieu ngaran-ngaran orang dek ganti buku catatan orang selama setahun bagus jeung jorena tah didinya aya catatan harita orang miger berang harem nyele buah tetangga hararanda tanpa izin deui kanu bogana urang min ala bae bebeja deui aya catatana aya harita ieu wayah asar keneh mah kula geus dek niat ngaji ketika mantas maghrib aya anu nyamper teu jadi ngaji aya catatana aya harita ya salaki orang balik di kota orang nyokot duit 15.000 di kantong salaki orang tanpa bebeja deui aya catatana aya harita orang salaki orang mah usaha misal banting tulang nyaran duit lamun kajelema ku urang teu ikhlas nela salaki urang tapi ketika eta urang boga kabutuh ja urang mah tukang sakola ieu nya cek urang teh awas lamun teu ngiriman isukan awas nyana diancam ku pamajikanana aya we catatana aya kabeh catatan naon bae anu gede anu leutik eta kabeh aya catatan di buku urang selama setahun. Jadi selama urang setahun eta bakal naon ya bakal aya balasanana malaikat anu tukang nulis amal bagus jeung amal goreng mual pahili nulis amal perbuatan orang sadetik mual kaliwat komo menitan mah
terlalu loba sedetik moal kaliwat orangnya letak tangga bebelian tersohor sih kabelina malam hari doang ya konyol ta malam hari ge menang hutang cek urang teh urang aya hate hasud aya hate deng kira-kira aya catatan eueuh aya mantap gitu baguskeun han ieu catatan urang terakhir ieu ketika urang dek ganti buku anyar tinggal geus sababaraha poe deui ayo urang baguseun anu tadina kasalaki rada naon ya rada sok mamarahan bae mun bisa maulah sok mamarahan tadina kasalaki naon ya cuek bae wayahna nek ngaharepan ganti buku mah urang baguskeun tata krama urang akhlak urang kanu jadi salaki supaya naon supaya bagus tadina kasalaki sok ari ndek dahar teh kakak nyokot sorangan bayinya Jaina tuh di pojok atau laukna sugana aya kene amun teu kumeong mah aya kasalaki nawandar cenah laukna naon namun teu kumeong kumaha lamun kumeong eueuh ieuna kasalaki tatadina urang sok kitu bae kasalaki tilok ngarawatan barang dahar tilok ngabaturan dahar anu jadi salaki kuari mah robah kurang nu tilok ngarawatan dahar kudu daek ngarawatan osok itu osok tilok aja lamun salaki dahar eta osok ngabaturan tilok deui bae ya padahal mah eta panggede-gedena ganjaran awewe nusok daek ngarawatan dahar salakina keur henteu babarengan ge baturan salaki dahar eta ganjarana gede jasa henteu terhingga ganjarana atuh jekula percuma cenah ari teu dahar babarengan mangabaturan salaki atuh jeulekeun bae beungeutna ku urang jeulekeun bae aturan salaki 2 piring pandahar sari sieuna naonan ge aing dahar kudu dijeulekeun bae lain cenah kakak kula ngaji ya ngabaturan dahar anu jadi salaki ganjaran anak gede mantap kukula kuari dipraktekkan ya kakak dahar kukula dibaturan bari dijeulekeun kukula beungeutna oh bari dibayangkeun kunyana ari kitu mah ieu hari kitu mah ya anu sok ngabeakeun sangu teh horeng salaki kula anak kula tilok kagen orang barang di baturan masalaki kula nya taharna pajarta budak bae kitu nu gembul horeng mah salakina sajeuna mah teh di baturan di salakina geus saimbung di baturan lah dahar teu ngarareunah barang sia dihareupeun begitunya padahal mah eta ganjaran gede. Ayo orang robah sikap orang
robah perilaku orang tadi na kurang hade usahakeun supaya hade supaya bagus. Naon sebabna ari pamajikan mah ari awe mah kunci surgana aya di salaki. Teu kudu jauh-jauh kunci surga ayana di anu jadi salaki. Salakina ridho berarti Allah ridho. Salakina hewaeun, salakina bendu atau Allah ge bendu gitu. Taeta gitu dina kaistimewaan nisfu Sa'ban. Ayo orang ari geus biasa sok yasinan maca yasin 3 balikan ya laksanakeun ya eta mah kelakuan anu bagus ieu ya, kelakuan anu nan ya henteu melanggar hukum, tujuanna bagus, niat kahiji orang menta ditetapkeun iman Islam, kaduana orang menta dihampura sakabeh dosa, katiluna orang menta diseureurkeun rezeki anu barokah anu kira-kirana jeung bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dia orang usen wa iza tamma sya'banu salasina yauman. Dina masalah orang nyampurnakeun ketika sampurna bulan Sya'ban 30 poe tinggal orang ningali tanggal kumaha. Tanggal berarti jeung ngahareupan bulan naon? Bulan puasa. Terus kumaha? Wasabbata indal qaddi. Idinya tinggal netepkeun jelema anu naon ieu anu berilmu, netepkeun jelema misalnya sesepuh urang para lamun di lembur tema urang kiai para ustad atawa naon ieu termasuk tokoh masyarakat rata bahwa ieu tanggal naon ieu tanggal 30 dina bulan Sya'ban, tanggal 30 dina bulan Roah teh bertepat poe Minggu. Kena poe Minggu urang puasa kena poe naon? Poe Senin gitunya. Ieu sebab naon? Tanggal 30 dina bulan Sya'ban nah ieu poe Minggu didinya wajib saumu ala umumin nas, maka wajib nyaeta wajib naon? Wajib puasa ala umumin nasi atas umumna dan ya umumna manusia atau umumna masyarakat. Jadi orang nengetenannya dina masalah tanggal bulan puasa mah didinya cek Kanjeng Nabi aya 2 pilihan ieu. Aya 2 pilihan, hiji nyampurnakeun dina bulan Sya'ban sampai tanggal 30, kaduana atuh tinggal nyeleunaan, tinggal nyele tanggal melalui naon orang nempona ieu melalui alat, melalui naon cenah, melalui alat anu dingaranan naon teh, anu dingaranan ru'yat. Jadi aya di dia aya hisab, aya ru'yat, tinggal milih orang. Jaka bege ngabogaan dalil ieu nu mantak ulah sok riributan enggak belah wetan mah ieu puasa poe Senin, tetangga puasa belah naon ya belah kulon mah poe Selasa lah
mencek kurang mangaran-ngaran salingkungan mah atuh dihijikeun besi ja kabeh ge bener kabeh ge aya nu tanggung jawab ulah sampai ngan urang ieu atawa di masjid urang ieu komplain loba dina teu kacocokan dina masalah kompakna puasa sehingga lamun awalna teu kompak dina Idul Fitri ge moal kompak sebab awalna ge pasing salam naon dina hiji lingkungan urang kompakeun lah kebenaran dina tahun ieu mah urang ya tuturkeun hisab atawa kebenaran ya dina tahun ieu mah urang tuturkeun tinggal urang dirinya kekompakan urang ulah sampai naon ulah sampai pasing salam salingkungan tapi sholat id sampai 2 kali gitunya asana kurang bagus. Jadinya lamun geus kompak orang nyampurnakeun cek naon ieu cek anu ngabogaan hukum tarola di urang mah kiai para usang kompakeun lingkungan urang mah make hitungan ieu bae make hitungan nyampurnakeun bulan Sa'ban teh tanggal 30 na poe Minggu berarti urang kudu naon ya kudu puasana ieu poe Senin ayo umumkeun ka masyarakat setempat urang puasa poe Senin rapih teu tah cih atuh kumaha cenah di ditu manuturkeun pemerintah mah misalna tanggal saanu teu sarua ieu atawa naon urang nuturkeun pemerintah aju kumaha urang apakah kudu nuruteun pemerintah apa nuruteun hisab kabeh ge bagus dina hisab aya nu tanggung jawab dina ru'yat ke di jeroning pemerintahan moal mungkin eta anu nani anu tanggung jawabna jelema-jelema bodoh moal mungkin eta di jerona eta jelema awam moal berarti jelema anu aya ilmuan sieun nya ge tanggung jawab tafailam yasbut indahu wajib ala ra'i wa ala man saddaqahu faqat kumaha cenah tadi tah urang can bisa dina masalah nuturkeun can bisa nuturkeun anu nyampurnakeun 30 poe tadi teh can tetep ya keputusan ya loba kene anu pasing salan aya nu poe Senin aya nu poe Selasa umpama failam yasbut indahu wajib ala ra'i wa ala man saddaqahu faqat maka lamun ieu tetep dina masalah keputusan jelema anu nanya anu termasuk anu nyen keputusan timbulna puasa maka di dia wajib ala ra'i wa ala man saddaqahu faqat maka orang kudu naon kudu ningali ka jelema anu naon anu bener-bener eta ngabenerkeun kana masalah secara nentukeun tanggal ieu melalui di tadi teh ditempo atawa termasuk ahli ru'yat di mana ahli ru'yat mah berarti make alat nentukeun naon teh nentukeun tanggalna ahli ru'yat mah make teropong di masing-masing tempat anu ku pemerintah geus ditentukeun belalena urang mah geus nuturkeun anu ngarti bae nuturkeun jelema anu geus
kurang dianggap ieu geus memahami dina masalah naon, dina masalah hukum tuturkeun nan ya guru-guru orang tuturkeun kolot-kolot orang anu bisa nyaeta memahami dina masalah naon, masalah hilal atau napi masalah tanggal. Orang mah jelema awam lah ulah naon ya ulah sok loba teuing mutuskeun oi tuturkeun aing sia puasa mah puasa aing mah poe Rebo keneh puasa hari pemerintah mah jeung ahli hisab cenah poe naon poe Kemis tinggalin sia kaberangan sia aju nu ngomong ngajak puasa etan jelema nu kumaha ya, jelema anu salat ge tilok ngaji ge tilok tapi nyana mutuskeun ngajak cenah naon ya berbo sia puasa mah ta eta urang ulah nuturkeun jalema anu sakira-kirana anu teu bertanggung jawab, tuturkeun guru urang, tuturkeun di urang anu sakumaha geus dipercaya ku urang. Jadi anu geus bener-bener dipercaya ku urang geus dipercaya ku umumna manusia di lingkungan urang. Eta kitu dina masalah urang nganyaokeun kana naon, kana syarat wajibna puas hiji Ramadan. Kuari tanya di hati urang geus ngarasa atoh teu tinggal urang di dieu Ramadan atoh tinggal ge lamun elem minggu urang nisfu Sa'ban atoh ya tinggal ge atuh meureun saparo deui saparo dina bulan naon lain bangunna bulan bulan puasa bingung ieu masih kebel keneh atohnya dek datang bulan puasa urang atoh lain atoh hartina naon ya atoh dek ngabogaan baju anyar lain hartina urang atoh boga samping anyar lain hartina atoh dek bulan puasa bulan puasa mah biasana tempat THR lain atoh na didinya urang ibadah ka Gusti Allah teh berlipat ganda berlipat-lipat ganjaranana ketika orang daek ngalaksanakeun ibadah dina bulan puasa terus urang puasa mah puasa tapi sholat tilok rugi teu tah rugi keneh bae rugi keneh sanajan urang puasa full sabulanan tapi sholat teu rugina kumaha ieu kumaha ganjaran puasa urang neuk ditenden di mana gitunya bener teu ganjaran puasa urang neuk ditenden di mana lamun urang teu daek puas teu daek salat justru sakabeh amal ibadah wadahna eta salat tah didinya je Kanjeng Nabi man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niron ieu ti kuari keneh urang ngabogaan hate ngarasa bunga ngarasa atoh umpama dekat datangan bulan suci Ramadan atohna iya urang alhamdulillah nyampe deui ka bulan suci Ramadan ngalaksanakeun puasa deui ngalaksanakeun ibadah tarawih nikmat indah dina bulan puasa teh beda jadi ayana naon ya adem
tentrem anu loba duit. Dina bulan puasa tentrem adem we tetep bae. Anu teu boga duit mah hareudang teu. Hareudang. Nya hareudang tetep korban nama salaki keneh bae. Tadinya kumaha Kanjeng Nabi tadi sajelmana anu bunga ngarasa bunga hatena menyambut datang bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, diharamkeun awakna eta jelema anu ngarasa bunga hatena diharamkeun dina naon, diharamkeun dina seuneu neraka. Untung teu eta ngarasa hate urang ngarasa atoh doang, encan ngagaweana naon, encan karak ngarasa atoh doang. Eta urang awak urang geus diharamkeun ku Gusti Allah, diasupkeun ka seuneu neraka. Urang maksa hayang ka neraka, umpama ya kudu hayang ka neraka bae. Tapi orang gitu tah hate orang ngarasai atuh neraka jadi tiis kabeh. Ari ku jalema anu di naon ya anu menang ridho ti Gusti Allah mah neraka ge atuh teu panas. Bahkan untung anu di neraka diojayan ku ahli surga. Untung teu. Atuh araratohan ahli neraka diojayan ku ahli surga mah jadi tiis kabeh neraka. Mantak untung jasa bagi khususna para jamaah pengajian ieu urang kudu ngarasa atoh menyambut datang bulan suci busi Ramadan supaya naon, supaya tah urang supaya menang keistimewaan, menang balasan, diharamkeun awak urang asup neraka. Lamun diharamkeun asup ka neraka berarti urang wajib ke mana tah? Atuh wajib ka surgana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin hanya sakieu pangosan urang. Mudah-mudahan aya manfaatna jeung mudah-mudahan naon anu diaji babarengan ku urang dijadikeun hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dihampura sareng dimaklum bilih bisi aya ucapan-ucapan kaula anu loba salah, loba kasalahan tina tata cara baca kitab atau surahanana, kebodohan pribadi kula, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.